naon margina di masjid sok dicirian ku gambar bulan jeung bintang numutkeun ka terangan para wali ai bulan teh caang tapi adem naon ai bintang 5 iman soleh lugina aturan manusia kumaha dipigawena isya subuh lohor asar maghrib numawi dimana orang nerangkeun hak bababan Islam upami urang ngaos dina lamang masjid bulan jeung bintang omat ulah bari sumbang sinung komo bari sirik pidik ngewa ka batu cing lamang bulan caang tapi tiis adem urang naon margi nganut Islam hartosna Islam teh salamet sangkan urang salamet urang sumerah diri kanu